al-miyahul lati yajuju at-tathiru biha sa'ul yahin ma'us samai. Cai anu meunang dipake susuci. Nya eta aya 7 cai. Cai anu meunang dipake susuci eta aya 7. Sok apal teh hiji cai langit, cai hujan. Aya itu jadi meunang dipake susuci. Coba hiji-hijina mana anu 7? Anu 7 cai anu meunang dipake susuci artinya sah dipake susuci. Ma'us samai anu kahiji cai langit atau api cai hujan. Wa ma'ul bahri anu kadua cai laut. Eta mah dipake susuci, pake ngalaulu, pake adus. Pake adus, kan itu lo gitu saja. Wa ma'ul bahri. Nah, 7 cai. Wa ma'un nahri anu katilu nyaeta cai wahangan, cai walungan. Cikaboy, Cilujung, Danau, eta cai nahar. Cai walungan, cai wahangan. Anu kaopat wa ma'ul bi'ri, cai sumur. Cai sumur. Cai sumur pernah ngagali urang taneuh atau nabi caras digali jadi sumur tah eta. Cai sumur caian. Wa ma'ul aini anu kalimanya eta cai nyusu. Kumaha cai nyusu? Cai hulu nya. Cai hulu. Henteu katampung ku sumur nyor. Kacir dina batu kitu nya. Dina batu kan cai sumur lain coba. Sumur. Atau cai sumur lain jalannya. Lain cai sumurnya. Berarti disebutna cai nyusu, cai hulu lah. Ngacir dina batu gitu nya. Coba disebut cai sumur lain yang dekat tampung ku wadah gitu nya. Tengah kali lobang itu cuma acar ada mana? Cuci itu. Eta disebutna wa ma'ul aini, cai nyusu. Wa ma'ul salji, cai es. Kumaha cai es? Hujan es. Hujan es meureunnya cai es. Cai es. Cai kulkas. Cai es mau upami aya di negara batur gitu es kan di gunung gitu nya cai es satu mana. Wa ma'ul barode jeung anu katujuh cai ibun. Kumaha cai ibun? Ya? Apakah